Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana be ayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadaratinu makawasa urang tiasa ditepang dangukeun deui sareng sim kuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda mitra masih dina judul Utari Nagih Pati. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Aburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu. Sakumaha anu parantos di Bandungan dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran kang tile kasapih kuwanci dina mangsa medarkeun kayan alam pabeberang. Nyatana ka kulawarga Juragan Subrata anu mana harita Darma sareng Darja gelutnya alatan Darja menta duit kanu jadi bapakna secara paksa eta hanca teh. Sumangga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Kasugri kaum dangu. Ayeuna urang malikan heula nyaritakeun Darja anu tadi teh indit ninggalkeun imah sabada gelut jeung lanceukna. Darja harita leumpang rurusuhan tapi teu puguh anu dijugjug asal maju bae jeung asal jauh heula ti imahna. Darja ngagedig maju ngaler teu luak lieur terus bae ngungkug samalah panggih jeung batur anu nanya oge. Boro-boro nembalan ngaliuk oge henteu. Leok atuh manehna mengkol ka belah kenca beras ka kebon jahe terus lempeng leok deui mengkol ka belah katuhu nyorang jalan anu nurugtug mudun anu kenca jeung katuhueuna loba pepelakan kayaning sayur-sayuran kacang panjang, buncis, tomat, bawang daun, saledri jeung anu sejena. Saenggeus aya kana sawatara waktu. Akhirna Darja anjog ka sisi balong anu kawilang lega sareta loba laukna pating gujibeg. Kaayaan didinya kacida matak pikabetaheun. Tangkal bubuahan rajag sisi balong, aya tangkal jambu, tangkal rambutan jeung anu sejena rupa-rupa. Srog Darja kahareupeun hiji saung anu kawilang lega, alus jeung weweg tur bersih. Lantaran anu bogana hade urus, ari anu bogana eta balong teh tayalian ti bapana nyatana Juragan Subrata. Kalacat unggah ka jero saung, brek diuk bari rengha peranjug, da puguh Darja teh cape jeung ambek. Bener-bener kurang ajar boga kulawarga teh. Saurang oge eueuh anu sababanduleun. Boga kolot bawel, salianangan ukur mere papatah. Ari cenah mah nyaah cek maranehna mah. Tapi karak dipenta duit oge geus batak piomongeun. Komo lamun dipenta anu sejena. Darja kukulutus ngomong sorangan, bari nglapan kesang ku baju. Palaunan sababeungeunna karasa nyereri da puguh garamap balas gelut jeung Darma. Aduh, irung aing meni nyeri kieu. Gara-gara tadi tidagor kana meja. Jeung deui getihna meni ngucur tadi teh. Untung geus saat ayeuna mah ngan ieu baju aing jadi bareureum kieu. Ret Darja kana bajuna anu katempo beureum urut getih anu tadi nyarak celakan. Sagala rupa anu kajadian tadi di imah kabehna oge alatan si Darma. Awas ya Darma, montong sambat kaniaya isuk jaganing pageto ku aing bakal dibales. Pek ayeuna mah ngeunah-ngeunah sia. Kitu ceuk Darja bari kakerot.
Ras inget deui ka lanceukna heab hatena panas. Malah timbul rasa ngewa kanu jadi indung bapana anu dianggap ku manehna mah leuwih nyaah ka Darma. Sarta saeutik oge teu inget kana laku lampahna anu kurang hade. Darja teu bisa ngaji kana diri jeung teu bisa ngaca kana awak sorangan mitra. Kabisana teh ngan saukur hayang nyalahkeun batur. Korejat nangtung jeru turun ti saung ret kana batu anu ngajajar sisi balong. Kop kana batu sagede sirah terus dijungjungkeun. Beleuwer batu dibalangkeun ka tengah balong. Gojubar ninggang cai. Nya puguh meuni muncrat cai teh terus oyag-oyagan. Lauk emas pating garuji begrareuwaseun terus lalumpatan pating soloyong. Cai balong jadi kiruh campur jeung leutak. Sanggeus kitu kop deui atuh kana batu. Beleuwer dibalangkeun cara tadi. Kituna teh aya kana sababaraha kali nepi ka cai balong teh katempo kiruh sarta pating kareplok kawas anu dikubek ku munding. Darja reng hapranjug beungeutna beureum. Jigana mah ambek kapegung manehna teh mitra. Nya antuk namah lauk anu jadi kabalerang. Bareng jeung kitu, lar aya dua lalaki ngaliwat ka palebah dinya. Anu saurang mah rada kolot tayalian Mang Sukro, salaki BEH tukang warung tea, jeung anakna we saurang jajaka anu ngaran Sidolen baturna si Uca. Nya barang nempo aya Darja anu keur ngajanteng sisi balong. Reg Mang Sukro jeung Sidolen eureun. Damel naon Aden ujung urug balong Aden teh? Mang Sukro nanya ka Darja anu keur nangtung bernyeklan batu. Ngadenge aya anu ngomong ka manehna. Nya terus ngareret bari sok nunda batu dihandap. Geuning Mang Sukro. Lain keur ngurug balong kuring mamang tapi keur ngagebah sero bongan atuh da sok hakanan lauk. Walon Darja bisa pisan yangan alusana teh. Da puguh manehna era ari segudu nyaritakeun kaayaan anu sabenerna ka batur mah. Nah, sero teh beut wayah kieu Aden. Da biasana masok wengi geuning sero mah datangna teh dari beurang masok sieuneun. Nya keur hayangeun we atuh meureun Mang datangna wayah kieu. Dari keur lapar mah tang tu beuteungna teu bisa diatur. Ari Mang ti mana atuh? Darja malik nanya ka Mang Sukro malah terus ngareret ka Sidolen anu keur tunga-tengo ningalian lauk emas anu garede mata kresep. Puguh Mang tetos di pasir waru bieu teh. Neang balong anu Mang Amin. Cenah mah lauk narek diborongkeun sabalong. Ngan hanjakal Mang teh kapayunan. Lukap ka ditu tetos aya anu meser. Ya jadi we atuh Mang teh wangsul deui kalayan teu ngabantun hasil. Tah kitu Aden. Mangga atuh permios Aden. Dikantun ku pun Mang. Geus kitu Mang Sukro amitan terus ngaleos jeung Sidolen ninggalkeun Darja. Sabab geus eueuh deui piomongeun, tapi karek oge aya kana sababaraha lengkah. Reg deui eureun lantaran kadenge Darja ngagaroan. Mang keheula sakedeung. Aya pikir saeunaon Aden? Mang Sukro ngalieug terus nyampeurkeun deui ka Darja. Kieu Mang. Jadi Mang Sukro teh keur butuh ku lauk beureun nya? Tanya Darja bari melong ka Mang Sukro anu keur nangtung hareupeun. Leres Aden, kantenan bae peryogi mananging aya naon kitu Aden? Mang Sukro, lamun Mang butuh ku lauk, nya kabeneran pisan atuh ari kitu mah. Lantaran lauk anu aya dina balong kuring oge rek dijual. Kop bae borong kabeh da laukna mah loba. Malah mah pek bae rek dibeli jeung bibit-bibitna oge lantaran lebar kalah bea ku sero. Ceuk Darja nawarkeun lauk ka Mang Sukro. Da puguh manehna keur butuh ku duit. Janten bade diica lauk kagungan Aden teh. Nya kitu Mang rek dijual. Nah tuang rama parantos ngawidian Aden. Mang Sukro nanya deui sabab hayang jelas ari Sidolen ukur ningali teu pipilueun. Nya puguh we atuh Mang ngidinan mah. Malah apan anu nitah ngajualna oge nya bapakuring pisan ieu teh. Mata kop deuli ku Mamang. Darja teu euleum-euleum nyaritana teh beut kawas anu nya bae dititah ku bapana. Sok padahal mah manehna teh ngawadul sabab keuheul ka kolotna bongan menta duit teu dibere.
Jadi ceuk pamikirna eueuh salahna lamun lauk teh dijual. Ya upami kumang diborong sabalong, kinten hoyong sabaraha pangaosna Den. Kahoyong mah ulah wis teuing margipun mang mah kanggo icalon deui eta lauk teh. Hargana mah kop we lah mang 50.000 sabalong. Pasti Mang Sukro bakal untung sabab laukna loba pasti bakal menang gede batina oge. Oh janten hoyong 50.000. Nah teu tiasa kirang Den. Nya teu bisa tuh Mang. Malah sakitu mah geus kawilang murah. Nya kitu oge lamun Mang Sukro wani, lamun teu wani mah keun bae rek dijual ka batur. Da moal burung loba anu daekeun samalah bisa leuwih ti sakitu. Kitu ceuk Darja jiga nu teu pati butuh. Ngadenge kitu Mang Sukro ngareret ka si Dolen anu ti tadi ukur ngabandungan bari ningalikeun lauk anu aleut-aleutan. Kumaha jang wani henteu lamun hargana sakitu? Nyando kato kumaha bapa we tamah, tapi jiga nama laukna teh loba ari nurutkeun tetengalian mah. Tuh geuning maneh pateng garuji bag. Si Dolen nunjuk ka tengah balong lantaran nya katingalina mah loba lauk teh. Nya teu rek loba kumaha atuh para wargi. Da ari kuno boga mah memang ngahaja balong teh dipelakan ku lauk emas anu meunang ngabibitkeun sorangan. Kumaha Mang Sukro rek dibeli lauk teh atawa moal? Nya janten we atuh Den pami kitu mah. Nanging da artosna teu acan aya sadayana ieu teh. Satengah nawe atuh heula nya. Tangke sonten setengah deui kupun emang disanggakeun karo rompok. Walon Mang Sukro bari melong ka Darja nu keur nangtung hareupeun. Ari hatena rada heran lantaran nempo beungeutna anu garemep jeung irungna rada bareu. Bajuna katara beureum urut getih anu tadi nyarak celakan. Tapi Mang Sukro teu wani loba tatanya. Da puguh sieun Darja kasigeung hatena jeung deui apal kana adatna. Teu kudu dianteurkeun ka imah Mang. Keun kukuring we lah rek dicokot ka imah Mamang bari sakalian rek meuli udud ka BEH. Darja gancang nyare ka Mang Sukro sabab lamun duitna dianteurkeun ka imahna tangtu bakal kanyahoan ku bapana lamun manehna geus ngajual lauk. Ya mangga atuh kitu oge Den. Kusiwel Mang Sukro ngaluarkeun duit tina jero saku bajuna. Terus sor dia songkeun ka Darja sarata teu hararese gap duit di tampanan bari seuri. Nuhun Mang. Sami-sami Den. Nanging panginten ngalalauk teh moal tiasa sakaligus. Kantenan pami seueur mah paling oge di 2 atanapi 3 kalikeun margi repot nyandakna. Kumaha teu sawios pami kitu Den? Nya kumaha Mamang bae eta mah. Rek disababaraha kalikeun oge kumaha alusna we atur ku sorangan. Da anu penting mah geus diduitan. Ari urusan lauk ramah pek bae mah serahkeun kumaha Mang. Ya nuhun atuh pami kitu mah. Permios atuh Den dikantun ku Mang sareng kade tong hilap. Bantun artosna sapalina karo rompok. Beres Mang beres. Ji gue kaditu rek baralik mah. Leos Mang Sukro jeung si Dolen anakna Arindi trek marulang ka imahna. Ari Darja nyerenge seuri bari ngitung duit lada ngajual lauk teh. Teu lila Darja oge ngaleos ninggalkeun balong, leumpang ngagedig rek ngajugjug ka imah si Godeg sobatna. Hatena nu tadi keur bagegel ambek teh ayeuna beut jadi rada kaubaran. Lantaran geus boga duit 50.000 anu jumlahna kawilang gede dina zaman harita mah.
Kasugri kaum dangu. Cag urang tinggalkeun lalampahan darja urang tenden sakedeung tangtu kahareup bakal kasamper deui. Ayeuna urang malikan deui nyaritakeun kayaan di imah Bah Icang jeung Ambu Saodah anu keur kacida ngarasa bingung. Gancangna carita geus aya kana 2 mingguna Nyi Mimin gering teu cager-cager. Awakna geus begang mitra. Da puguh geus sababaraha poe tara daek dahar paling oge ukur ngadahar bubur saeutik. Eta oge balas dipaksa ku indungna. Beungeutna katar haropak tias panon celong biwir gararing. Mbah Icang jeung Ambu Saodah salaku kolotna geus burnyeun tarekah pikeun ngubaran Nyi Mimin. Samalah geus dibawa ka rumah sakit sagala. Tapi kulantaran teu mawa hasil sarta Nyi Mimin keukeuh hayang balik bae. Nya antukna mah dibawa mulang deui ka imah. Sajeroning aya di imah, Mbah Icang teu leureuh terus bae usaha nyiar tareka, sangkan anakna cager deui. Ubar kota, ubar kampung geus dicobaan, samalah nepi ka ngondang dukun, ustad, ajengan, sakur anu bisa mah hampir kabeh geus didatangkeun. Tapi hanjakal saurang oge taya anu sanggup nyageurkeun. Nya akhirna dina hiji poe, harita teh isuk-isuk panon poe moncorong ti belah wetan. Langit bengras taya aling-aling hayam jago reang kongkorongok paselang jeung sora manuk anu pating aracelog dina dahan. Daun sampe pating aroya kitu deui daun cau pating arulang katebak ku angin leutik anu ngahiliwir. Dina kaayaan kitu, Nyi Mimin anu sarena di tengah imah geus nyaring. Terus cengkat lalaunan bari 2 kliuk neangan indung jeung bapana anu eueuh di dinya. Mak, 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 di mana? Nyi Mimin gegerowan ka indungna. Ambu Saodah anu keur popolah di dapur geuwat guragiru nyampeurkeun. Ret ka anakna anu kasampa keur riuk dina luhur kasur. Aya naon Nyai Anaking? Geuning Nyai teh geus bisa cengkat. Ceuk Ambu Saodah bari melong ka anakna. Nya mak, abdi teh bosen ngagoler bae geus asa kaluman mak. Lamun bisa mah hayang moyan, asa geus lila teu ningali panon poe. Aduh, tong waka hayang moyan atuh Nyai. Geus we cicing golerkeun tong waka hayang kaluar. Tapi kumaha ari kaayaan hidepna geus rada mending. Geuning beut geus bisa diuk ayeuna mah. Boga oge mending mah ayeuna mah. Awak karasana geus rada harampang ieu teh teu kawas kamari teuing. Ceuk Nyi Mimin ngawalon kana caritaan indungna anu memang ayeuna mah karasa awakna teh rada harampang teu rari geuting kawas kamari. Alhamdulillah ya Allah jika nama Nyai teh geus rek maju ka cager ari kitu mah. Bunga ambu teh ningalina oge ari hidup jag-jag mah. Tapi kade atuh tong waka hayang moyan kaluar. Hariwang bisi hog karugrag. Sakedap we atuh ambu. Abdi teh hoyong moyan tos lami teu nempo panon poe. Sareng teu nempo kaayaan di luar. Nyi Mimin keukeuh hayang moyan di luar para wargi. Sabab geus ngarasa bosen da puguh geus sababaraha poe atuh aya di jero imah ngan ukur bisa ngagoler jeung kucap kiceup. Nya teu nanaon atuh ari kitu mah. Asal ulah lila teuing nya. Hayu ku ambu urang bantuan nangtung bisi lieur ari sorangan mah. Ya hayu atuh ambu. Tapi da abdi oge kuat nangtung mah. Jung Nyi Mimin nangtung dicekelan ku indungna. Lantaran bisi labuh ari sorangan mah. Nya terus dituyun tete geus kuat leumpang. Gek Nyi Mimin diuk dina golodog awakna kasorot ku panon poe anu geus meujeunna haneut moyan. Karasa genah kana awak. Panon melong ningalikeun anak hayam anu keur arulin di buruan. Bareng jeung kitu, torojol Bah Icang jeung saurang jajaka anu tayalian adina Mimin ngaranna Jang Dani. Anu sapopoena dumuk di kota sabab keur nuluykeun sakola.
Tapi kulantaran ayeuna mah kaparengan sakolana keur libur atawa keur pre, Jang Dani balik ka lembur. Sakalian ngalongok lanceukna mintarsih anu keur gering. Nyai, alhamdulillah geuning hidup teh geus bisa moyan ayeuna mah. Kitu ceuk Bah Icang bari melong ka Mimin. Hatena ngarasa bungah nempo anakna anu katinggalina geus mimiti aya kamajuan teu cara poe kamari teuing. Sumuhun Abah, abdi teh rada sakinten ayeuna mah. Nya, tapi kade ulah boga rasa geus jag-jag. Lancaran bisi karugrag. Sumuhun ceuk saena mah tong lami teuing moyan teh. Margi laras pisan kasauran Abah teh bili engke karugrag deui. Ceuk Jang Dani bari neuteub ka lanceukna. Sigana mah moal karugrag geuceum Dani. Lantaran karasana awak teh gerenah harampang jeung teu nyareri muga-muga bae terus cager. Nya alhamdulillah atuh ceuk pamugia bae cing neras dameang serta tiasa jag-jag deui kawasa bihara sabihari. Ceuk Jang Dani ngarasa atoh jeung regreg paromana katara bear marah mai. Jang, sok baturan kadenya lancak hidup. Ke Abah mereka jero heula hanyaang hayang nginum ieu teh mun asa tuhureun. Sumuhun mangka Bah bade kalebat mah. Sawios cemimin mah ku abdi direncangan di dieu sakantanan bari moyan. Leos Bah Icang ka jero imah dituturkeun ku si Ambu. Terus kebat ka tukang, ari Nyi Mimin jeung adina Jang Dani prung bae ngarobrol bangun anu sono. Sabab geus lila teu panggih jeung deui jarang pisan boga kasempetan kawas kitu teh. Nya puguh bae. Ngobrolna katempo meuni aruplek sagala dicaritakeun. Kumaha Dani ari sakola di kota teh nah betah. Jiga nama tereh lulus meureunnya. Kira-kira tinggal sabaraha taun deui. Ceuk Nyi Mimin bari neuteub ka adina katingali bangun anu nyaah pisan. Nya betah ceuk abdi mah. Sarengna deui lamun teu aya halangan mah mung sataun deui oge bakal lulus ceuk. Tangke lamun tos lulus abdi teh wangsul deui we lah ka lembur. Nya pamit tiasa mah hoyong ngiring damel sareng Kang Darma. Da geuning meuni majeng pausahana teh. Kitu ceuk Jang Dani boga niat hayang milu gawe bareng jeung Darma lamun pareng engke geus lulus sakola. Ari mintarsih katara rumenghap ngadenge ngaran Darma disebut teh, hatena ngelenyap. Samalah jadina langsa, ras inget ka Darma lalaki anu dipikah hayang ku manehna. Anu nepi ka ayeuna can aya harepan bakal laksana. Da puguh boro-boro kabisa deukeut, panggih oge jarang lantaran Darma mah kasebut jalma sibuk loba urusan. Kitu deui ngeunaan Darja anu cenah ti heula rek mantuan ka manehna. Tapi kalah tuluy ngareles nepi ka kiwari tara panggih jeung irungna acan. Kasugri kaum dangu. Sanggeus aya kana sawatara waktu ngarobrol, Nyi Mimin jeung Jang Dani duanana parindah ka jero imah. Lantaran kayaan di luar teh panon poe geus karasa mimiti panas, da puguh geus luhur, poe teh ngarayap maju ka beurang. Sanggeus aya di jero imah brak atuh dalahar ngariung bala kecerakan sakula warga. Katempona bangun anu suka bungah galumbira. Samalah ayeuna mah Nyi Mimin oge daek dahar. Puguh bae Bah Icang ambu saodah kitu deui Jang Dani kacida bungah anu tayah hinggana. Lat bae maranehna poho deui kana kajadian anu geus kaliwat mah. Nincak kana wanci sareupna. Reup kayaan ngadadak poek. Langit angkeup kawas anu rek turun hujan. Angin ngegelebug sorana ngaguruh ngoyang gendang daunan. Kalakai garing rabeng hariber. Kayaan di luar ngadadak jadi mata keung jeung keuman. Puguh atuh sakumna urang lembur Cibodas mah jadi pating raringeuh. Sararea ngarasa sieun jeung hariwang. Kacaturkeun Nyi Mimin harita teh keur ngagoler di tengah imah di baturan ku Jang Dani adina jeung si Ambu. Ari Bah Icang mah keur indit ka masjid ngajalankeun salat magrib berjamaah. Dina kayaan kitu. Ujug-ujug jeger brak. Panto imah teh jol muka meuning gemblang. Hiuk angin asup ka jero imah.
Jang Dani jeung indungna duana ngarenjag terus ngalieu kana panto anu geus ngagemblang. Samemeh sadar kana kayaan, koceak Mintarsi anu keur ngagoler ujug-ujug ngajerit sarta terus korejat hudang. Panonna buringas buburilakan bangun anu galak. Nempok itu Ambu Saudah reuwas terus ngadeuketan ka anakna. Hatena jadi tagibu ratug tutunggulan. Nyai anaking Mimin, kunaon deui hidup teh? Ceuk Ambu Saudah bari melong ka anakna. Bulu punduk muriding hate jadi pating sarblak jajantung ratug tepugu rasa. Mimin ngareret ka indungna. Sorot panon katempus semuhuru ngagebur beureum buburilakan matak sieun. Astagfirullahaladzim ya Allah Gusti, kunaon deui ieu budak teh? Ambu Saudah istighfar bari melong ka anakna anu keur seuri cicirihilan. Nyai Mimin anaking, eling, istighfar kadinya ulah kabawa ku sakaba-kaba. Nene peot bautana. Aing mah lain si Mimin anak sia. Jadi teh kudu nyebut anaking. Engekeun ku sia dina peuting si Mimin geus nepi kana waktuna. Kudu mayar hutang nyawa ka aing. Kitu ceuk Nyi Mimin bari melotot ka indungna. Sorana semungirung estuning mata kukurayeun. Ambu Saudah jeung Jang Dani duanana ngeleper ngadenge kitu teh. Komo Ambu Saudah mah ras inget deui kana kajadian anu geus kaliwat samemeh Nyi Mimin gering harita pernah kasurupan. Sareta netelakeun lamun ka anakna rek aya anu nagih pati. Lantaran Nyi Mimin geus nyieun hianat ka salah saurang jalma anu can kanyahoan saha-sahana. Ya kulantaran harita teh Nyi Mimin kaburu gering ripuh jadi can kabuka. Da puguh eueuh waktu pikeun nanyakeun akar masalahna. Ambu kunaon Ceu Mimin teh? Kawasna mah lancok hidup teh kasurupan deui jang kawas ti heula. Cek. Ceu Mimin, emot cek. Oco, aing mah lain lancok sia nyaho. Kitu ceuk Nyi Mimin molotot ka Jang Dani bari terus kegaro kana sirah. Sarta buukna oge diaut-aut. Nya puguh atuh jadi ngarawig matak pikasieun. Jang, gancang susulan Bapak hidup di masjid. Sok ka ditu buru. Mangga Ambu. Jung atuh Jang Dani nangtung maksudna mah rek nyusulan bapana di masjid. Tapi bareng jeung kitu, sakilat Mintarsi ngorejat terus jeung luncat muru kana panto anu geus ngagemblang. Satuluyna ngabrang-bang lumpat bari seuri cicirihilan. Barang nempok kajadian kitu, Jang Dani jeung indungna kacida pisan reuwas. Gorowok Ambu Saudah ngageruan anakna anu geus ngabecir ninggalkeun imah. Nyai anaking Mimin, hidup rek ka mana? Ceuk Ambu Saudah bari garo singsa trawah riwih tepuguh rampa. Lantaran bakat kusoak gawena ukur suruntul sirintil teu nyaho naon anu kudu dipilampah. Ari Jang Dani geus teu loba deui pikir. Harita keneh beretek muru kana panto. Jeleng kaburuan bareng-bang lumpat bari gogorowokan menta tulung ka tatanggana. Tolong! Tolong! Ceu Mimin kabur! Tolong! Jang Dani lumpat sakuat tanaga hayang udag lanceukna. Kocapkeun Mbah Icang kitu deui anu sejena. Harita teh karek reng sesolat. Nya barang ngadenge aya sora jalma anu ngagorobok penta tulung. Sararea ampir bareng pating korejat. Buriak atuh sakabehna kalaluar bari silih tanya jeung baturna da puguh kaget. Aya naon? Ceuk Darma anu harita aya di masjid bari culang cileung kanu sejen. Duh katuh Aden da teu acan terang nah aya naon-naon mah. Walon Jang Ahmad sarua culang cileung. Da puguh can nyaho nah aya naon atuh harita teh lantaran anu menta tulungna can katingali. Tapi teu kungsi lila. Di kajauhan aya dua urang jalma keur pating beretek lalumpatan anu tayalian Nyi Mimin anu harita keur diudag ku Jang Dani adina. Tulung! Pangnewakeun Ceu Mimin kabur! Pangnewakeun! Jang Dani gogorowokan nitah mangnewakeun lanceukna anu keur mangprung bari teu eureun seuri cicirihilan. Kawas anu atoh diudag teh.
Tapi sakur anu araya didinya can ngarti kanu harita keur kajadian. Sabab sorajang Dani tepati jelas tekung si lila anu keur lalumpatan beuki ngadeukeutan. Kabeneran di palebah buruan masjid mah kayaan teh caang lantaran aya obor anu diseungeut di buruan. Breh katempo aya saurang awewe anu keur lumpat buukna ngarewi ka tebak angin. Gebeg atuh Bah Icang reuwas. Sabab moal kasamaran lamun eta awewe teh geus pasti anakna Nyi Mimin anu keur diudag ku Jang Dani adina. Nyai, Mimin, kunaon sidap teh batu lompatan? Bah Icang ngagorowo ka anakna terus luncat ngahalangan jalan. Reg mintar sih teh eureun terus molotot ka bapana anu keur ngajega di jajalaneun. Nyingkah, mentang wani ngahalangan jalan aing. Nyingkah si aki-aki goreng patut. Mintar sih molotot bari sesentak ka Bah Icang. Sabot keur kitu srog Jang Dani anu harita geus nepi ka palebah dinya terus ngareret ka bapana. Bah, abah, Cemimin jiga nama kasurupan, bah. Ceuk Jang Dani bari huruha hareho dadana katerareng hapranjug panona burial bencelik da puguh capek geus lumpat sakuat tanaga ngudag lanceukna. Nya jigana mah bener kitu Jang lancak hidup teh geus kasurupan deui. Nyai, eling ieu mah abah istighfar. Tong sok kabawa ku sakabah-kabah ayo. Nya geus kunaon deui atuh hidup teh. Duka tuh Bah Icang nya. Cag ieu carita urang tunda heula mitra nya. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi peratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.